Kumaha ieu aing bujur mani geus acan ongkotnya. Heula atuh. Yo bujur mani geus acan ongkot yo. Heula. Udah asal ongkot ieu tadi. Itu jalan mana tuh? Wah, goblok teh. Modal putih kan. Iya. Aduh, teh polis teh dia tas minum kopi teh aduh. Si Dede orangnya diracunan gitu aing aduh. Aduh, ya betul nah mules tengnya. Mules gara-gara si Dege. Di jero asa, di jero. Di jero asa, aduh gagi. Mules. Thank you gede. Pani mules saya. Aduh gagi. Gara-gara geda itu. Kumaha ieu aing bujur mani geus acan ongkotnya. Heula atuh. Yo bujur mani geus acan ongkot yo. Heula. Udah asal ongkot ieu tadi. Kumaha ieu teh? Nyak ieu mali lah aing mah geus kabubayan manten lah. Kandinya aduh. HP kasada. Kumaha? Aya naon kitu? Tersibuk enggak? Kubuan ke kali itu ya teh. Ih, cenah ieu aya undanganeun cenah di Tegal Merak aya organ, lalaki ngajak walajo. Danya kelari itu loh. Aing mah bisa. Kumaha budak? Wararas kita di ieu di lembur. Alhamdulillah budak mah wala sehat. Oh nya syukur aya wararas mah. Kayak geselanya nelponna eta aya nu gelo nembalan bae di jero tah. Jogblangnya jelema teh, nembalan bae batu telepon jeung saha nembalan bae di jero. Ih, najis nya geselanya. Aduh, ieu kebeneran ieu aya WC. Aisyah di jero. Goblok teh. Bisa ditulakan. Aduh, goblok aduh. Aing mah coba asuh pas ieu mah. Tadi dia teh. Lah ini kan dia aing. Aduh, ieu mah aing teh di tadi hayang modoh anu ti heula kapiheulan ku enggot. Aduana ibu-ibu. Aduh, aing mah kumaha ieu teh? Ora basuh di banjur di baledog gitu. Geus lah aing mah rek ngaleker bae di dieu atuh lah. Aduh, ieu mah geus teu kuat da. Nip. Oh, iya. Modal segala teh. Oh, ising, sarung ising teh. Oh, itu jelema mah tuh. Wah, goblok teh. Modal putih kan. Iya. Aya baruan. Ada sisa anu ngabaledog tuh. Aing mah. Cak anggeus aja deh modalna teh ieu teh. Ini parah ini. Tenang. Aduh, aing bingung cewok nah ieu. Eka cai jauh. Naonnya? Wah, geus ku daun jati bae lah, tajeun lah. Aing mah. Daun jati ge belah. Aduh, peurus anjir. Aduh, peurus. Aduh, aing teh kawiwirangan euy. Kawiwirangan kunaon gitu, Bang? Ih, pokok cerita teh aing teh keur ngising di jero, aya nu ngomong di luar teh. Jadi ku aing teh ditembalan bae, manehna ngomong bae teh,
gitu. Ngomong kumaha kitu eta na. Sugan teh untuk nelpon teh jelemana teh. Oh, jelema nu nelpon kitu ku dewek di tempalan manggarkeun nanya ka dewek kitu-kitu ngajak ngobrol ka dewek kitu. Oh, eta saya sebut di jero aingnya ayeuna bae itu na ngomongnya ku aing teh di jawab bae, jadi dukeun ngobrol ka aing mun era. Ari pas aing geus teh keluar, itu teh kaburu geus jaba ngomongna kieu cenah ge. Geus heula cenah nelponna cenah ge aya nu edan cenah kitu aing dianggap nu edan. Oh. Era Mah dewek nepadu bae nu nelpon urang ditembalannya bakar ke nu edan jadi ku nelpon atuh nya. Oke kayaknya nama. Itu jadi bakar ke nu edan nya. Aduh, iya di tiangan bae jelema mah euy. Ya si deuk mah si Dede ya. Aing sangsara hayang ngising asup ka dieu ke enggot kapiheulaan pindah deui ibu-ibu mane ngabaledog jeung gayung nyoba raseuh aing neangan jang tempat ngising mane hese aing ka endi ieu neangan nu buni ceng teh aduh jadi kedernya luak liuk ai sugan teh lain sisi jalan aing teh ai brokowok ngising teh ai geuning sisi jalan pas ngaliwat ibu-ibu rek marandi rek nyusuh. Aing ditalenggoran. Nya aing teh nya lumpat. Ai mana yang rempangna egang si kumaha mis. Ku aing teh sempet neangan cai jadi cecewok teh ku daun jati jeung nganila lecet. Jaba kacapnya ada Nyaho da kasap. Aduh. Si ayam geus nangis aing mah. Matak ge bodoh teh ulah ditiara Mang Mis. Jeung lamak amben teh Ari lamakna eueuh cai eueuh nya kapaksa. Erek ge ku kararas anu lemes mah ulah ku daun jati atuh. Udah buru-buru ngemikiran kararas kawur ditarenggoran aing teh baledogan. Ngomong-ngomong aing barang tas dibere kopi ku si Deja mane mulos mencret ngising bae aing bulak-balik bae ka WC. Aduh, ampun. sabaraha kali. Nyawa aing geus teu ka itu pada bulak-balik bulak mana-mana laleuleus kieu ya teh aing deh aduh mane. Ampun we. Nyawa teh gara-gara kieu di baruangan kopi ku si Deja da kumaha nya aing aduh. Kok kata budak terek nyangka kadinya teh dah buktina sarua aing ge teh ngising teh ya 17 kali mah. Kakara bijil ti WC geus mules deui. Asup deui aing teh jadina teh mani. Aduh. Ari mana geus kumaha? Nyapu gua aing heuh barang tas nginum kopi ti si Dede teh. Hate mah asa curiga ieu. Barang tas nginum kopi aing hate loh cak aing teh yo. Potong aing mane mules ngising bae hayuh cak aing teh kumaha sarua kitu batu. Mana murilit nya sing eta baruangan ku si Deja paling ge uang ditanya bae kayu kadut ke si Deja di tangan budak teh kurang ajar lah aing eta. Terus rada susah si Deja teh cicing teh di endi teh tenangan teh. Nya paling nanyakeun belah ka batur di endi budakna lah mang ditanya urang dinahakeun kitu yo. Gitu. Ngising bae hayuh bae. Yang geus ayo, dar ayo uang di tangan yuk. Ayo. Ayolah. Ayo teh uang di tangan, uang di tangan. Ayolah aing aduh. Ujung aing boleh sampai lecet. Kembar, ai dewek mandi ka dieu teh oge di mana sumurna saat Kuca mane eueuh nyesel ge mane saat saya begese sarua pokok aing ge matakan mandi ka dieu bae nyesel kukumbah mandi teh ka dieu bae. oh pada jauh pas tadi urang ka dieu nya manggih nu ngaleker eta di kebon sisi jalannya umbah abuh tadi ge eta saha nu Eta teh Mang Emis anu boga ieu kebon jagung. oh nu boga kebon jagung nu di alaan ku si Deje teh ya Heueuh nu eta nu di ngarem si Deje teh cuman teh nya umbah abuh ngaleker di kebon urang teh ngaliwat mending laporkeun bae, laporkeun lamun dilaporkeun daek kerem. heueuh nya Si Deje ngerem teh dikerem bae. laporkeun BK RT ieu kan ke balik di dieu mah nya cuman ambehanan kapokeun teh kitu ambe teh deui da urang teh geuleuh ngaliwatna teh bau geus gaji mandina lila teuing dah mandi teh mending sebar bae Saja mecah teh di ewang kata RT ngalaporkeun Mang Emis tadi ngaleker di kebon juga ge ah Itu teh eta mama di. Teh mama di
di dia itu lagi jalan tidak gua. Lagi uang PRT ngalaporkan Mang Emis. Terudang tidak gua. Kongan modal di kebun. Yuk gua tebongannya dalam mata kurang ajar, modal di jalan. Itu tuh budak nama si dia aja nama tuh. Ayo campurkan. Ayo campurkan. Iya ya budak nama. Aduh, aya nanti. Mana merenya ngabaruangan aing mana main seret teh? Henteu teh, nyaan henteu. Teu pernah teh. Gara-gara kopinya. Nyaho urang di mana kok naonan ya gara-gara nama. Henteu dina naonan henteu nyaan. Rek kumaha maneh teh? Enggeus ditulungan dikeluarkeun. Nyaan mang henteu mang. Henteu. Enggeus mang mana ngisi bae teh main seret teh di naonan eta. Nyaku. Banyahu mang, banyahu nyaan mang. Henteu mang. Nyaan mang. Sumpah mang henteu mang. Henteu mang. Henteu mang. Ah bener. Tamal dina naha sok lagi. Sok gara-gara dia ngopi. Ento mang nyaan ento anggot kena dikurupatkeun ka dinya. Sok, Ampun mang, ampun. Mang ampun. Namun teu ngaku dikurupatkeun. Sok, ngaku. Ayo, Lagi ngaku. sok, ngaku. Ngaku mana teh? Hayo. Orang Dia pun ninggek kieu ya teh budak teh yo. Tas maling jagongnya dikerem ku aing teh geus dikaluarkeun. Eta baruangan kopi. Baruangan eta kita minum kopi aing tiluan mah. Mana ka baruangan goblok? Halo, enggak bang, enggak bang. Enggak benar. Ngaku sok. Ngaku. Sok. Halo, ampun, ampun bang. Ampun bang. Ampun bang. Kebabayan kirinya. Kumaha? Aya naon? Seorang nelpon di sana. Kumaha? Aya naon gitu? Aduh, diteangan bae teh ieu ya nu nyangsarakeun aing nama. Teu ngejawab tadi. Di jalannya umbah ambuh tadi ge. Eta barang eta nasaha nu? Eta Mang Emis cenah buah ieu kebun jagung. Oh, derek apa ini? Melaporkan BKRT urang ke balik ke dia mah nya. Cuman ambehanan kapokeun teh kitu ambe teh deui da urang teh geuleuh ngaliwatna teh bau.